mana duaan. Kadenge harita aya sorang ngagorowok tarik pisan bari dibarengan ku ngajengkangna awak Marlan ka tukang. Dayak dag, dalik deg, awak Marlan ngadalik deg bari sumengir nahan ka nyeri. Dina kaayaan kitu, jurig karuhun harita nempo bedog Marlan ngagoler na luhur jujukutan, teu anta parah deui atuh. Disepak ku suku kencana. Bedog sapada harita ngabelesat hiber ngarah ke awak Marlan anu harita karek pakuniang hudang. Ngan untungna teh Marlan oge lain kagolong jago atah-atah. Harita manehanana geuwat nyingkahan eta panarajang bedog ku cara ngagulingkeun awakna ka beulah katuhu. Pros! Bedog nyamos, anu saterusna eta bedog labas ngabelesat. Celep! Nan celep dina hiji tangkal kai, gigireun pisan Aki Dinta jeung Jali. Malahan malamun harita Aki Dinta teu pas ngalieu ka Jali, jigana daun ceuli katuhuna Aki Dinta geus rampung, kasamber ku bedognya sartea. Aki Dinta kaciri soakna atuh harita. Nempo kaayaan kitu, beungeutna pias gablas siga anu eueuh getihan, dua sukuna semunga geter, kitu deui Jali awakna ngadegdeg. Aduh, hampura Ki, hampura pisan Ki, kuring bener-bener teu nyangka lamun kajadianana bakal saperti kieu Ki. Ceuk Jali harita. Meunang jawaban Jali kitu, Aki Dinta kalah kabeuki sewot jeung ambek, harita langsung nyentak deui ka Jali. Montong, loba ngacapruk jeung loba alesan sia. Dewek bener-bener cerita ya daya. Lamun heug bedog bieu, pas pisan keuna ka dewek. Gara-gara ngadaguan jawaban ilaing tidak tadi, dewek nu akhirna kalah ka ajal pati di dieu ye. Ngarti teh Jali? Ceuk Aki Dinta harita. Bari kituna teh manehnana langsung nyentok leungeun kencana Jali satakar kebak. Gurubug Jali ngagurubug, manehanana reuwas jeung muringis nahan ka nyeri. Aduh, nyeri Ki, ampun, hampura Ki. Bet jiga nu menjeng nanahaon ieu. Aduh. Cek Jali harita bari muringis deui ngusapan leungeun kencana. Aki Dinta harita geus teu hayang malire jiga nama. Manehanana langsung oleh sedalaunan ti eta tempat. Pok ngomong bari jiga anu jengkel tur ambek pisan ka Jali. Nama, ya, kumakarap teh ilaing be. Jali, bisi arek nyaksian anu tarung, heg, mangsa bolot teuing.
majikan Aki Dinta anu harita keur niup seuneu di hawu nepikeun ka ngagajleng atuh bakat ningku reuas ningali eta kaayaan. Komo sanggeus nyaksian anu jadi salakina katingali teu ojah-ojah bari jeung kapaehan. Manehna kacida hari weus-weusna. Astagfirullahaladzim. Aya naon ieu teh Ki? Bet mantak pika salempangeun teuing ieu kalakuan teh. Duh teuing Aki, Sarki, Aki, nating aya naon ieu teh? Cek Nini Runtem langsung nyamperkeun bari ngaguyah-guyah Aki Dinta. Tapi terilah harita pantok kadenge ngaceblak deui blus katingali jali awakna ngadadak ngajoloto sabab sabelah sukuna ti koleset dincak jojodog anu keur malang sisi hawu. Kutan teh si jali digebek gunene. Noh, teh itu kudu ngalasai. Nya geus, asa penasaran kami mah. Aki, cing kumaha ieu teh? Pangna nepikeun ka kajadian kieu teh jiga anu teu harideng kabeh ogenan. Ieu ini Cek Aki Dinta harita bari derek-dek nyaritakeun kajadian. Timimiti Aki Dinta jeung Jali harita nyaksian anu tarung nepikeun ka manehanana ti buburanyat balik sabab bisa mahala mahayu ngabahayakeun ka diri manehanana.